Juara ketiga kategori putri jatuh pada Madani Putri. Ngelos, ngebahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra sadaya duraban nu di film ranoang di padesaan anu dumuk teprangna di lembur matu Banjar Karang Kabisana. Nepangan deui ngawaos. Mun ngawaos ngawangko ngabas wartos nu atos-atos. Sapertos sate acana kurang nuju aya di atos sim kuring atanapi tim ngawaos nuju aya di Liga Marawis Virtual 2020. Neng. Sini sayang, sini. Ayo ke sini. Jangan malu-malu, nanti dimaluin. Sini. Mau tanya. Namanya siapa? Sani teh lagu nanti kumaha? Sani Nisa Sasanian. Sani ya saya Depi Pia. Halo. Jenenganna Pia? Alia. Ya. Nunung. Nunung. Saha? Neng Aya. Liana. Neng Liana. Duh, sepiana. Neng Semar. Isma. Dupi ya. Ibu-ibu. Iya oke, ibu-ibu. Itu. Jenenganna saya tak? Tina. Ya. Mot itu. Upami anu pokalna saha? Hei, Rahmi. Ranti kirain teh Rahmi. Ranti Yusuf sabaraha? 18. Sudah tidak di bawah umur. Ranti bade nembangnan kan. Selawat naon istilahna teh? Selawatnya. Selawat naon? Robilahul. Nyunkeun sabait we. Dikawihkeun. Robilahul asmaul husna tusabihul akwal. Ting sereset asa hayang jadi juara. Didoakeun grup naon teh? Madani Putri mudah-mudahan jantan juara sabaraha hiji. Upami yang juara hiji hadiahna bade anggo naon? Bade ngabaso. Bade ngagaleuh cilok. Cireng. Cikblek. Didoakeun mudah-mudahan sarehat neng. Dacan tenesnya, dacannya. Oke, kanca mitra sadaya upami nu hoyong nge-review penampilanna tiasa ningal di Gapura TV YouTube channel live di Studio X Bioskop Cikuray di kawasan pusat Kota Garut. Nepangan kanca mitra sadaya masih dina ngawaos ngawangko ngabas wartos nu atos-atos. Ayo dadah dulu ke kamera. Ngawaos ngawangko ngabas wartos nu atos-atos. Sapertos sate acana kurang nuju aya di atos sim kuring atanapi tim ngawaos nuju aya di Liga Marawis Virtual 2020. Ajang kontes para penggiat Marawis. Di antawisna aya salah sedes grup nembe tampil namina Al Bustami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Yakin juara teh? Insyaallah. Yakin. Cenah yakin juara. Nembe tos pentas di panggung. Nah, kanca mitra sadaya upami hoyong ningal reviewna tiasa ditinggal di channel Gapura TV YouTube channel. Kumaha tadi di panggung kumaha?
Alhamdulillah. Asal masih tegang kayaknya. Tegang. Nomor urutan pertama harus jadi juara. Pertama. Wah, serius. Awas untuk jadi juara, Maya. Ayo Bus Tommy. Sakali deui kedah kantos waktu kamari kantos ada di kontennya. Iya. Waktu Rotu Liga Marawi. Ayeuna atas kajian tenan. Ternyata memang Kanca Mitra Sadaya El Bustomi itu salah sawios grup anu lolos ke 9 besar. Kanca Mitra Sadaya di Cikajangnya. Iya. Ieu teh kecamatan, benten kampung, benten desa. Benten kampung. Benten kampung sadesa. Di desa naon? Desa Simpang. Desa Simpang, kampung Pasir Pari. mana di Pasir Pari ngatuh. Hiji, dua, tilu, opat, lima, Pasir Pari. Selebihnya Kampung Lengkong. Kampung Lengkong, Sama Kampung Nyampai. Kampung Nyampai. Kampung Nyampai, Pemegatan. Pamegatan, terus Taraju. Taraju, cicing tadi teh asal lobanya. Kampung nan Pasir Pari. Pasir Pari, Nyampai. Nyampai, Lengkong. Lengkong, Pemegatan. Pamegatan, Taraju. Taraju. Ai grup Marawi sabaraha urang jumlahna meni lokal materi. Ayo sabaraha? 15 ya? 13. Nah, Kanca Mitra Sadaya grup Marawi itu paling sakedik 10. Paling seueur 15 nya rata-ratanya. Ieu 13. Teuing juara kedua, teuing juara kahiji itu kata apa. Nah, Kanca Mitra Sadaya aya tantangan, aya challenge. Dina babasan Sunda baheula. Kantos nguping teu nyekel sabuk milang tatu. Nah, nyekel sabuk milang tatu. Ayo apa? Leber wawanen. Ayo apa? Hah? Subhanallah, ya orang Cikajang Kanca Mitra Sadaya teh anu apal ya. Leber wawanen. Gede kawani si tarik atuh. Gede kawani. Nah, leber wawanen teh gede kawani. Ari nyekel sabuk milang tatu. Kela, hiji, dua, lalu Kanca Mitra Sadaya. Nyekel sabuk milang tatu teu acan kawaler. Oke, orang terusan kaguk nusanes. Nembe leber wawanen. Jadi naik ke panggung teh kawanina gede. Mudah-mudahan jantan juara. Hatur nuhun, Kanca Mitra Sadaya tong ka mamana saetos El Bustomi urang nepangan nusanesna tetep di ngauwaos ngawangkong ngabas wartos nu atos-atos. Nyalah saya kahayang maunya gitu. Kahayang mahayang. Kahayang mahayang. Leber wawanen. Naon? Ingat teh? Naon dah? Leber wawanen. Leber warna wawanen. Gede kayang dah yang juara. Santri kene sekolah kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Kodama